Naon deh alak ilik mang lain cekeng iya alus cekeng tihang listrik ari ku pakarna mah pagoh jabay teh ente mang mal akaran kieu memang mal akaran sok masih dikali ge moal mal akaran da ieu mah beusi lain beda jeung kai ieu mah mal akaran moal lain akaran ya ari ku tukangna pageuh ieu ku pakarna ieu nu kieu jadi pageuh henteu nya da ieu mah beusi jeung deui da di mana aya beusi akaran jeung kuduna da tiang listrik mah ku beusi astagfirullah ku beusi mang tiang listrik mah di mana-mana oge ta ieu ning teu heula ieu mah dijeceng kieu memang alus henteu akaran ieu mah di nyana dicor di handapna astagfirullahaladzim yeuh lain akaran ku pakarna ieu ku lempengna pageuh aing ku ahli mah ai jeceng mah da ai ieu mah jeceng kuatna mah ieu mah da kucoran di handapna lain ku akaran lain kucoran ieu teh kieu nya dicor sagede kieu sagede kieu ieu teh mang ieu iya nanyakeun ku lempengna buleud di dieu teh ieu kabina-bina teh dicor ku semen ieu teh naon akaran atuh dicor ieu mah handapna mah terus di ieu make beusi atuh